Sadayana tepang deui sareng kuring Siti Sofia. Abdi Abdul Rahman di acara Waras TV. Warta Asyik. Bupati Cianjur Haji Herman Suherman ngaresmikeun CFD atanapi Car Free Day di Kacamatan Hauruwangi Minggon kaping 10 November 2018. Kegiatan eta dilaksanakeun unggal Minggon dina sambutan anjeunna ku ayana CFD atanapi Car Free Day tiasa dirasakeun manfaatna ku warga masyarakat. Kanggo ningkatkeun perekonomian masyarakat, Bapak Bupati oge ngaamanahan ka masyarakat supados sasarengan ngajaga kabersihan, katertiban sareng kaindahan supados lingkungan sehat tur nyaman. Langkung lengkapna aya ulan di lapangan. Sampurasun wargi Cianjur sadayana tepangkeun nami Abi Wulandari. Ayeuna Abi parantos aya di Car Free Day Hauruwangi. Pamirsa, saparantos nutos katinggal sareng kahartos tina namina Car Free Day ieu teh tempat nu bebas kendaraan sareng bebas polusi. Car Free Day teh ieu diayakeunna tiap dinten Ahad. Car Free Day ieu teh tempat olahraga sareng nyangayakeun bajar murah. Sapertos pakaian, cocoan, kadaharan, minuman sareng sajabana. Bupati Cianjur Haji Herman Suherman ngaresmikeun Car Free Day sareng bazar murah di Kecamatan Hauruwangi. PLT Bupati tina sambutanna nyampikeun ku ayana Car Free Day sareng bazar murah ieu tiasa dirasakeun manfaatna ku warga masyarakat satempat nu tangtuna bakal berkontribusi kana peningkatan daya beli masyarakat khususna di Desa Hauruwangi. Terakhir, PLT Bupati nitip pesan ka warga masyarakat supados senantiasa sasarengan ngajaga kabersihan, katertiban sareng kaendahan nu akhirna lingkungan sehat sareng nyaman bakal terwujud kanggo urang sadayana. Turut hadir tina kegiatan tersebut camat, Porkofimkam, para kepala desa, para tokoh masyarakat serta tamu undangan anu sejenna. Pamirsa eta anu tiasa ku abdi sanggakeun muli deui ka studio. Hatur nuhun ka ulan anu atos nyampaikeun informasi. Warta saradeuna nyaeta cara supados teu kaeunteupan panyakit virus corona. Pemirsa, virus corona tos ngawabahkeun ka sadaya dunya. Virus corona tos nyerang ribuan jalma di tiap-tiap negara sareng tos makan ratusan korban jiwa. Supados teu kaeunteupan penyakit infeksi nu nuju ngawabah ieu, aya sababaraha acara nu tiasa dilakukeun kanggo nyegah panularan virus corona. Cara-carana diantarana aya di video berikut ini. Cara nyegah penularan virus corona. Upami tos kainfeksi virus corona salah sahiji jalmi bakal ngalaman gejala mirip flu sapertos demam, batuk, sareng pilek. Tapi sababaraha dinten saatos jalmi anu kaserang infeksi virus corona bisa ngalaman sesekna ais akibat infeksi tina paru-paru pneumonia. Sababaraha langkah nu bisa dilakukan kanggo nyegah virus corona nyaeta. Nu kahiji, ngawasuh panangan nu leres. Wasuh panangan ku cai ngalir sareng sabun sahenteuna 20 detik. Anu kadua, nganggo masker pas beraktivitas. Aya dua tipe anu bisa digunakan kanggo nyegah panularan virus corona nyaeta masker bedah sareng masker N95. Katilu, ngajaga daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh anu kuat bisa nyegah munculna sagala macam penyakit. Kanggo ngajaga sareng ningkatkeun daya tahan tubuh, pamirsa disarankeun ngonsumsi kadaharan sehat sapertos sayuran sareng buah-buahan sarta kadaharan anu ngandung protein. Salian ti eta rutin olahraga sareng sare anu sacukupna. Anu kaopat, teu mangkat ka nagara anu kajangkit virus corona.
Ayeuna tos ngawabah sababarahan nagara sapertos Jepang, Cina, Korea Selatan, Hong Kong, Taiwan, India, Amerika Serikat sareng Eropa. Lima, teu ngonsumsi hewan nu matak nularkeun virus corona. Virus corona diduga berasal tina sato-sato tertentu, sapertos kelelawar, onta, ucing, sareng bangkong. Kukituna hindari ngonsumsi sato-sato nu tadi. Tah eta cara-cara nyegah katularan virus corona. Hatur nuhun. Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring sareng rerencangan kapayuna pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten manfaat kanggo pamirsa sadayana wilujeng tepang di dina waktos anu kapayun. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa, virus corona tos ngawabah ka Rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring sareng rerencangan Aya sababaraha cara nu tiasa dilakukeun kanggo nyegah panularan coronavirus. Nah si eta teh dah corona